Wadidaw. Apa tuh nih kamari? Naon, kamari naon. Pembunuhan cewek disusukan. Namanya apa? Apa kan kamari orang di situ atuh? Ih, berita tuh, woy. Wah, ada masuk berita ada YouTube. Nah YouTube ke Pino ya, jabaning awewe cewek tulis dia nih. Sia. Kira-kira motifnya naon, woy? Kamu kita tempo saliwat mah kurang teh motifnya teh kembang-kembang jeung aya renaan. Asia. Aing mah motif pembunuhan goblok. Lain motif calanana. Oh. Wadidaw. Siapa goblok, ongkoreng masukkeun hulun hungkul. Pada teh huluna hungkul. Geningan asup jeung awak-awakna. Dapat ke mana tuh? Siapa terbalik ah. Terus enak orang udah kumaha? Deui. Wadidaw. Oi, kami pada naras. Terus nanya naon maneh? Apaanan ojek online disingkat ojol, pinjaman online disingkat pinjol. Terus ayo mah rek nanya naon atuh? Kita yang boga kontrakan online, ini disingkat naon? Ojol, ojek online, pinjol, pinjaman online, kontrakan online mah halusna teh kontol. Wadidaw. Naon maneh? Ai Indonesia teh di ASEAN. Terus di ASEAN, terus aya naon maneh teh? Nya nanya hareudang jeung panas. Hubungan naon maneh hareudang jeung panas jeung ASEAN? Kumaha maneh teh? Nya apaanan lamun di jero mobil mah di ASEAN mah tepis Lieur mah lieur. Wadidaw. Oi, Boga kaca met. oh, dipicen. Kaca teh kamana asa di dieu teh? Adi picun emang lebar-lebar. Picen geus buladik gitu. Lain anyar meuli nangis buladik deui. Aslina buladik. Kurang nggak ngaca anjing, nah buladik gitu goblok yang geus we picen kurang. Anjing eta mah yang kacana goblok ku cia. Anjing. Wadidaw. Cai. Udah cek maneh. Amun kelinci jeung kuya balap menang mana? nya menang kelinci atuh. Amun kuyana make ojek Nya jelas nang kuya. tapi tukang ojek nate bea bensin. Saya bingung kumanya. Ya, lieur nya. Iya. Sarua anjing. Wadidaw. Goblok sia. Mending kayak orang tata rucingan yuk ah. Ayo. Hayu. Yo, orang boga tata rucingan. Naon bedana kentang jeung kutang? Kentang jeung kentang, naon bedana ah? Eta Dede bisa ngajawab teu? Ai kentang mah ditumis, ai kutang mah dipake ku awewe atuh. Salah. Naon Oh, Ai kentang mah dipelak, ai kutang mah mau mungkin diplak. salah. Anjing salah keneh wae. Cik naon. Tarapal. Oh, bedana. Taruh ada ala jerongna. Goblok sia mah. Anjing. Enak urang ngeun boga. Sok naon? Naon bedana cik kopi jeung si Dede?
Cikopi mah cai, dede mah jelema. Lain. Aya deui naon? Cikopi mah disuruput, si dede mah di Loh, diraih kencang sia mah. Geus eta mah babari teuing. Ya, nu dedenya. Tebaknya, sok naon deh. naon bedana maraneh jeung tai kuda? Aduh si anjing, bisa rokok nyungtai kuda. Sok-sok tebak. Ai teh kuda mah kotoran atuh Nah, geus puguh. eta teh kuda mah kotoran. Urang mah nya puguh deui jelema. Salah. Salah. Nu bener eueuh bedana. Maraneh jeung tai kuda sarua rujitna goblok. Anjing. Tai kuda. Cek mana kadang nu pangharamna di dunia naon? Lamun cek orang mah bancet dep. Piraku bancet ai maneh nya tutut atuh. Ari eta maneh tutut cek saha? Klak cek sahanya. Urang tanyakeun we tah dengan aja. Punten urang nanya we Tek nanya naon maneh? Ieu rek nanya ieu. Ai kadahara nu pangharamna di dunia naon? Kadaharan pangharam mah Heeh. babi nu keur kakandungan. Nah, but babi nu kakandungan. Apanan mengandung babi maneh? Duh nih, karena sok kieu nya di mah teh. Telepon si Amemet meh teu kesos, meh teu sorangan teuing. Mana nya nomor si Amemet? Oh iya. Ini lah ngangkat si koplo. Dede itu. Halo A, Iya dek, Aa keur di mana? nuju di bumi ya teh. Aya naonnya dek? Dede nih hayang ulin kadinya nya nih karasa kieu dede teh di imah sorangan. Tapi ya, bade kerja setengah jam deui ya teh. Sip malam. Terus kumaha atuh? Emang iya jam sabaraha? Baiklah dah aya waktu ieu 30 menit dia tuh. 30 menit deui mah. Dede teh kudu nyisiran 10 menit. Acan make lipen setip 10 menit. Acan lempang 10 menit. Beak meureunana waktu 30 menit teh. Duh, kumaha sia we. Dudet. Goblok.